اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil ummah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'ata min yawmina hadha ila yawmil iqamah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Urang hasil ilmu agingku genap perkara jika cerdasanana peguna sanya kudu luhur semangatna sabar jeung api akhlakna kudu tekun diajarna jeung kudu cukup bekeun guru nu bener ahlina waktuna ke kudu lila santri teh calon ulama neruskeun tugas andi manpanjungan guruna aya kasempatanana kudu hasil sadayana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ana bi'ulumihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami'i syuyukhina wa masyayikh syuyukhina khususan Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Khatim Sambas bin Abdul Ghaffar, Syekh Abdul Karim Al-Battani, Syekh Talha bin Talabuddin Kanisabu Cirebon, Abdul Mukarram Syekh Syekh Ahmad Sahib Al-Wafat Al-Arifin,
Abdul Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Abdul Mukarram Syekh Ahmad Said al-Wafat al-Arifin wa jami'i syuyukhina wa masyayikh syuyukhina khususan ila rahimah Mahdi Syakir bin Mahdi Qurtubi Kiai Abdul Hakam Mahdi Khurus Bakri bin Husain Sepuluh Mahdi Mahmud Jamasyari Mahdi Arsyad bin Mahdi Mastur Kiai Juba Syari Kiai Juba Samsini Yasan Kitabimi Mahdi Ahmad Sumi Allahnya Rabbana Mahdi Ahmad Batul Guru Mahdi Saja Mahdi Suman Sadagar Mahdi Ruman Sadagar Rasulullah Ahmad Syekhina Syekhina Kiai Haji Mama Kiai Mahmud Mutrika Hanafi Amri Kiai Abdullah Mukhtar Mahzizin Abdul Sawadlan Wa ila hadrati Rumah Kiai Haji Wa Kiai Irwan Abani Wa Khususan Ila Syekhina Kiai Muhammad Zain Al-Amin Basul Ashab Wali Musanib Bihadal Kitab Abdul Syekh Muhammad bin Abi Bakar Wa jami' syuyukhina wa masyayikh syuyukhina wa jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abai hadhihi al-qaryati min al-insi wal jinni min al-khuddam madadana bimadadihim wa a'adda alaina min barakatihim aghithuna bi'idhnillah aghithuna bi'aunillah aghithuna bifadlillah nas'alukumul barakah wasyafa'ah wal karamah wassalamah wal ijabah wal ijazah wal istita'ah wal istiqamah wal taysirul umur wa qadar hawaij wa nafil balaya wa ziyadatil ulum Allahumma aftah lana bi futuhil arifin Allahumma aftah lana bi futuhil arifin Allahumma aftah lana bi futuhil arifin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'i wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin syai'un lillahi lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sampurasun ayo salim baik ayo makanan wa itaji Jawa Barat istimewa Fadilah dasar ajar kumalayan karena orang boleh dicarioskeun alitas dirugikeun pembawa acara oge kekersana manganya takin nanging teu aya lepatna komisi kuling di mana wae dina dinten-dinten ieu jalanan sanes kohoyo ngan kudu siap kuring ditugaskeun ku Nahdlatul Ulama supados majeng dina pencalonan MUI Provinsi Jawa Barat insyaallah pemilihanana pada dilaksanakan kaping 17-18 Desember di Hotel Muni Katulistiwa Jatinangor Sumedang kantos ieu amanah dipaparinkeun ku NU langkungnya naseueut deui diamanatkeun ku Pondok Pesantren Surya Raya Tasikmalaya da ieu teh kanggo ngajagi marwah Nahdlatul Ulama ngajagi marwah Guru Agung Pangarsa Abah Pondok Pesantren Surya Raya ngajagi marwahna Pondok Pesantren Azzainiyah Pangarsa Buat Iqomah Nusantara ngajagi marwahna para kiai para santri kantos beban anu di bebankeun ka simkuring secara otak mantos sanes kapasitas abdi nanging teu aya nu teu mungkin dina doa teu aya nu teu mungkin dina keagungan Allah tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya Allah mereka kemuliaan karena anak jalan lebih hadap ke Allah mereka gagahan karena lebih hadap ke Allah mereka hinaan oke karena ditetapkan ke Allah dia ibu bapa hadir kalayan mana anu ikhlas
Lalu amat ningali ageung atanapi alin pecina, panjang atanapi pendek pecina kumu berwarna. Jadi tinggal tina ngabai panjang atanapi pondok sorbana. Jadi tinggal merek sijana. Jadi tinggal masjid kasar pandanganana. Tapi doa mah bakal ninggalkan ikhlas mengaduakeunana. Mudah-mudahan ya Allah syafaatna kanjeng Nabi karomahna Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karomahna Guru Agung Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Syekh Ahmad Syahrul Wafatahil Alifin mubarakahna pangarsawa ukam kamuliaan keikhlasan manah dulur sadayana. Ieu tugas biasa lulus mulus beunang gagah sehingga kemuliaan biasa didaya sadayana ala ahlihi wa ala kulli musahib karomatis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fadilatul qurama wa zubratul ulama, hadratul mukarramin wal muhtaramin al-ulama wa zu'ama, para ajengan, para kiai, para ustaz, para pejabat, lebih khusus Sayyidul BT, pejabat tingkat tinggi di KRW-an dia, kesana Mang Takir, untuk keluarga besar dan Cameo. Anu tika pungkur selalu jadi kebanggaan pun Bapak, kapungkur dan kebanggaan Guru Agung Pengasar Basuku. Oke, sahabat-sahabat Simkuring di Komah Nusantara, LDTKN, GMPS, Ibu Bella, sahabat-sahabat Makim, sahabat-sahabat Simkuring di Nahdlatul Ulama. Oke, sahabat-sahabat Simkuring di ormas-ormas anu sanesna, ikhwan wal akhwat salikin salikan nahdiyin nahdiyat musabira wa hadir bersyukuri kita hormah insyaallah Allah dimuliakan amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur urang ka Gusti Allah kalayan nyebatkeun alhamdulillah dinten ieu dina jutaan warga masyarakat Jawa Barat anu nuju aya di Bandung. Tina ribuan warga masyarakat Gede Bage urang ku Allah ditakdirkeun make hayang, make resep, make ngagidi, make cari pan aya nu hayang tapi resep we nu lagi si Aang. Aya hayang resep tapi teu init. Aya hayang resep init tapi teu nepi. Ayo urang mah ayeuna mah geus ngaliwatan hayang, ngaliwatan resep, ngaliwatan idit nepi caling di ieu tempat. Ieu teh kanya Allah, kadegeul Allah ka urang sadayana. Masih kene na syukra ya hatal jannah, tiasa kene ngamung aroma surga. Sesuai saran pangandika Kanjeng Rasul, fa idza marartum bi riyadil jannati far'au. Para sahabat lamun maneh ngaliwat ka taman surga anu aya di surga di dunia nyimpang eta sahabat cuma masjid aya taman surga di dieu di Bandung masuk di Bandung itu NH eta kan surga gaul geuning kan surga Baik sehingga para sahabat Rasulullah diatul jannah ya Rasulullah. Hari ini sobat taman surga aya di dunia teh naon junjunan majalisul dzikir. Majelis zikir nanging eta kalimat teh diperdalam disarahan ku para ulama bahwa majalisul zikri ieu teh lain ukur zikir unggul aya majalisul ilmi hatta yadkhulu dzikran katsiran. Jadi hiji majelis ilmu anu di jero teh ngadorong jelema supaya sadar eling ka Gusti. Janten dikir teh sanes ingat. Dikir teh sanes da ingat mah aya lawana poho. Wajar jelema poho wajar teh.
Oh, ya komo ibu-ibu. Ngemut-ngemut nami kamaman ngemut-ngemut harga beas dina naon ge wajar lamun teu kapoho. Tong amak lamun sapa majikan pohoeun da loba teuing pagawean. Ya kitu oge pamajikan tong amak ka salaki teh lamun pohoeun da loba pan pagaweanana. Wajar poho wajar. Tapi nu teu wajar mah teu sadar. Mantak eling lain diingat, tapi eling teh sadar. Sabab lobana jelema cilaka di alam dunia teh bawahi ku teu sadar, mawa motor teu sadar dicilakaeun. Nyandak mobil teu sadar dicilakaeun. Emam we teu sadar kabuhulan kumaha teh. Jadi nanaon oge kudu dibarengan ku sadar. Ya kitu ge hirup di alam dunia kudu sadar natu katingali di langit luhureun. Berarti dina saluhureun urang teh aya nu leuwih luhur. Natu katingali atuh ieu angin ngaiwir keneh ka urang berarti Allah teh nyaakeun. Jadi bikin urang zikir kudu bikin urang sadar. Saha urang teh di mana urang teh ieu teh di tempat saha ieu teh urang hayang ka mana urang teh hayang kumaha urang kudu kumaha urang teh lamun urang sadar kadinya dan salaki jeung pamajikan mun sadar moal parasehat dulur jeung dulur mun sadar moal tinggal ngabugan meureun. Da eta teh gara-gara teu naon? Teu sadar. Naon deui pokona mah sadayana deui ku sadar mah geuna. Maka kolot lamun jelema ngambang sing sadar eta eling-eling mun eling. Da urang. Jadi jelema minimal anu tiap kaliung teh urang areling, urang sararada. Ayeuna teh geus siga bener keneh jelema teu eling, tiba-tiba jelema eling. Siga mulia kene jelema teh eling, siga tiwatan jelema eling. Itu jadi mana nu eling mana nu teh eling, ada itu jadi geus bingung. Bani kuloba nu teh eling, tapi ka hese ngabedakeun nu eling jeung nu teu eling. Cara jelema loba teh ngabohong teh ka hese ngabedakeun mana benerna mana bohongna, bani kuloba teh bohong. Ya, urang sadar, urang sadar. Usap dada, usap sir, tarik napas sing jero. Ucapkan asma'na di lebeut, ucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jika dulu saya teh angnya geus teh lain apa diajar jadi ketua MUI mah kudu lawan. Aku kudu meledakan kene. Gede sih urang mau kurat bener. Alhamdulillah oge syukuri takdir Allah wera. Dinten ieu tiasa hiring hadir tabaruk di dieu. Jalanan permohonan simkuring ka pihak Nahdlatul Ulama, ka para pendukung simkuring. Saur abdi ganggu waktu sare urang. Teu naon. Dan di dunia teh lain keur sare. Ganggu dahar urang teu naon. Dan di dunia telain kedahangan tong diganggu dua perkara minimum. Hiji ngawurung santri di pesantren. Nomor kedua silaturahmi ka ikhwan. Sabab eta mah amanat dipun Bapak. Itu. Yo dulur sadayana ayeuna urang leber kana hadis kadua. Tinggal nusami kitabna alamat genep nu teu sami dina kurungna dina miang al-hadis susah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis susani dadi kada logat pada dia teu nyaran hakul beda ka naon. Hari ieu hadis nu nomor kadua. Dina 40 hadis itu sadaya kitab. Ani Ibnu Mas'udin ditampi di kadua kan we.
Panggil. Kedua ya. Kedua. Ditampi Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala man tenangan jika qala parantos ngendika saha Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pang medit-meditna jelema medit lain jelema nu teu barang bere. Dan teu barang ai teu boga kumaha. Sia tong koen ieu meuli teu bere ai teu boga. Tapi pang medit-meditna jelema medit abkhalul bukhala. Pang medit-meditna jelema medit adalah man sami'a aw man qala aw sami'a isman Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakul bisolawati. Jelema anu ngadangu antara pinyebat tapi Kanjeng Nabi teu nyebat sallallahu alaihi wasallam. Eta teh pang medit-medit teh jelema medit. Eta hadis teh dirunaikeun, dituluykeun ku para ulama. Pang suul adab teu sopan jelema teu sopan. Lain jelema anu liwat ka hareupeun guru bari teu punten beuting hayang isi betul teh geus teu kuat. Tapi jelema di mana-mana ngadangu Nabi wali teu nyebat radhiyallahu anhu. Qala parantos ngendika sa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo urang awas sasarangan hadisna. Tingali kitabna. Wah, tuh bisa macana kita lain kita maca kita ningali. Abi orang maca tuh, orang ningali. Abi mah tegadu socana kita kakaknya abi gitu. Iwa mana orang tinggal atau tinggal, toong atau tempok. Tingali. Cing coba hari ini teh orang teh ku malaikat teh dipoto tuh. Dipoto tuh. Dicatat, tugas jalo dicatat. King ari paidina kitab dicatat tak keur main gaple atau keur ngaji. Ngaji, mentakan uga kayu. Engke teh poe kiamat tadi mau dibuka pun teh panir si eta keur ngaji. Tanya ku malaikat teh bisa kitu mane macana henteu teu tidak maca ku ajangan oge. Tapi pada eta bungtos na abi kantos ngaos. Itu dijum teh ku malaikatna kita balik dibalik atuh ciga-ciga kumaha macana ieu teh atuh nu penting aya kitab ini menepis dugaan bahwa orang TGN Suryalaya Matara ngaji. Wah, kade Suryalaya mah tara ngaji kitab. Joksa. Dirancang meong mah ngawas lagi make kitab. Nyekel kada gitu. Tadi ieu mah majalah doi. Tapi dah moal ayah dulu si kuring malah bukan nama dongeng gede bagi moal ayah. Pangedan dan kirim-kirimna inya kersana Mang Takin kirim-kirim jadi dikirim bagaimana ngaji teh aya kitab Jami'u Karomatil Auliya. Oke. Tah kalau kitabna dua ini kagak atau masih kali teh sok kirim-kirim ditinggalin terliur macam oke. Kan tidak hartos tapi kan kemundur di heula. Maka sama ada ngawas Jami'u Karomatil Auliya ternyata oleh. Ayeuna mah urang kana kitab Uskuriyah. Kemai iblis oge dalai ningali iblis jeung kadalna. Da sarebuan oge, ai kanal oge ai sarebuan maka kunaon? Nya. Iblis oge ari dolar mah. Gampang. Ye, ngadongeng abdi di amplopan ku hiji menteri. Di amplopan iblis untung nanti abdi mah tara buka amplop alhamdulillah ada gitu.
Tah kapungkur kupun bapak teu kenging nampi ayeuna teu kenging muka. Jadi teu apal sih beres di amplop teh sahageun kapun biang kaum kita di menteri di sini ibis kieu paling ieu mah 1 juta 2 juta itu moy atuh cukup kira menteri gitu negeri aku udah nyeta atos pas dibuka teh aja ka dieu ieu duit teh naon kieu dengan tuang tuh teh ari dongkap teh gambar Tun Razak. Tun Razak teh raja Singapura. Seratan teh 10.000. Ya. Nanti 10.000 tapi barangkali kan gambarnya beda jeung ukuran. Ya. Sabaraha teh kabehna teh sabaraha teh 108. Alhamdulillah mahi kerjaan pasantren kok udah jadi 2 M lebih. Kalau tinggal Inggris karena ayo duit kantor pengawasan samendinian ini lembur abdi mah da asal aya waktos moal teu ningali gede leutik teu da. Kenapa tuh berapa? Sampean teh naik kenaikan kelas. Anu panggung nanti ku meja teh ning lembur urang maju teh geulis pokok we. Sepekan nanti make doa soal. Kemai dulu. Aya mana keumana coba dulu. Bungana. Pas dengan beres nos kono berarti. Waduh hebat seperti ini dia datang buka teh apa? Sangakeun kapun biang ceuk umi teh jing tong rewasnya no da teu kenging masih anterang saur bapak oge wios henteu urang mah bisi maneh panasaran 200.000 ngan 2.000 tuh jadi ulah ningali kana sareng naonna ya urang aos tingali aya kitabna aya ya nu di kurunganana al hadis susani lain lekru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisi disebut can pernah ngomongkeun maca kitab. Tak aya maca ayat saksi nu malaikat. Karena kalau teu bisa maca geus pan kuing pamacakeun babarengan urang maca. Karena ayat saksi na kitu pan ai zaman ayeuna sanes naon teh kada aya jejak digital teh. Nah ini jejak digital keur malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fajiru. Ar-Rajim. Rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidi al-muqanniti. Yo, kemarin tadi dengan kitab itu ingat ya Al-Fajiru Ar-Rajim Rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidi al-muqanniti. Islam aja sekali deui ngaran utama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajiru ar-rajim rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidi al-muqanniti.
Coba kita mah lagi kampungan. Ustaz-ustaz kampung lagi mingguan. Hayang hari abdi mah justru geus bosan jadi jangan dina panggung. Semoga hayang nanti kieu awas kanggo kita. Baik. Mau tentang ceramah-ceramah kan itu kalian lah. Tuntunan teh loba ngawadku. Jadi tuntunan teh selalu ada dusta di antara kita gitu. Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Mung Allah sareng Rasul melangkung terangkan hakikat maksudna. Al-fajiru ari jelema tukang maksiat gitu lah. Al-fajiru ari tukang migawe dosa. Ar-rajilu ngarep-ngarep rahmatallahi kana kanyaah ti Gusti Allah. Ari tukang migawe dosa anu boga harepan nu ngarep-ngarep kanyaah ti Gusti Allah. Ari naon cenah? Tukang dosa anu ngarep-ngarep kanyaah ti Gusti Ari tukang dosa anu ngarep-ngarep kanyaah ti Gusti Allah. Eta aqrabu ilallahi bakal leuwih deukeut ka Gusti Allah minal abidi tibatan ahli ibadah al muqanniti nu putus asa. Eta aqrabu ilallahi ta'ala leuwih deukeut ka Gusti Allah minal abidil muqanniti tibatan ahli ibadah kan putus asa. Coba Bang Komunan katakan ai sunah nama ari jelema anu tukang dosa tapi ngarep-ngarep kanyaah ti Gusti Allah leuwih deukeut jeung sahade jeung Allah teh tibatan ahli ibadah kan putus asa. Jadi di dia ayat kalimat intina adalah fajirur raji. Ayat rahmatallahi aqrabu abidil muqaddim. Kalimat inti. Namun al-fajir jelema nu tuluy-tuluy migawe dosa. Dosa yang dibilang masih ada. Kacarioskeun di zaman Kanjeng Nabi Musa alaihi salam aya hiji jelema anu migawe dosana teh dimapai tepikakeun dijieun jadwal tah eta bukuna teh kuat geus bea bani ku kabeh pidosa pernah dibigawe tika ngalamun dosa naon deui nu bae jadi pigawenya mayan geus dibibiti aki-aki tika orok geus mabuk tika nu kitu geus judi tika beak kanaon tika meunang geus merkuasa tini tika orok aya geus diperkosa kabeh geus ngadubling lalaki ge beak bae diperkosa geus dosa nunya tinggal bingung kita jelema dosa namanya cek pigawe bae aya merkuasa bayi bani geus beak kabeh dosa ninggal teh aya awewe mau digali kuburanna diperkosa si eta keur diperkosa teh jol setan datang lu paling nunggu 10 di iblis baru kalakuan 3 setan datang cek setan teh duh hebat mani mah sampai disadarkan oleh setan saking setan lu geus bingung kan tuh bila aku dinarakan jadi bibit kumanina setan tuh gangeunana mah bingung
Duh maneh mah hebat jelema. Aing jeung setan teu merkosa wedadari. Sugan kitu Siti Hawa diperkosa teu. Teu merkosa wedadari teu mabok, teu judi, teu mainan teu bira, teu sujud diusir atuh di surga. Orisi ieu sakabe dosa dibigawe teu diusir di dunia. Jadinya tetapi nya berarti Allah teh nyaahkeun keneh ka aing tobat jadilah wali. Nah, gitu. Aya nu sapidamel dosa aya. Wan abdi mah jalmi teu eceul. Wan abdi mah jalmi gelo, wan abdi mah jalmi buruk, wan abdi mah mantan itu mantan ieu. Ayeuna teh oge anu keur dibuli ku jelema teh. Tong sok pilih si Aang mah baheulana ge tukang momotoran. Oh, komandan tempur betas, geng motor betas Betawi asli. Oh, si eta mah baheula oge leader di hantu laut mobil. Baheulana oge pit stopna nomor 26 di Sentul, da sok balap. Baheula oge nomor punggungna 88 dina main trail. Tingali takokna oge dina awakna, tingali awewe na oge. Wah, ditinggalikeun. Ceuk kuing alhamdulillah geuningan aya nu daeng kawuhan abdi tinggal neangan sejarah abdi. Jadi teu sah eta menjadi ketua MUI nanti. Atur nuhun pangarsa. Tanging abdi mah badena dosa halih. Naon? Ari Sayyidina Umar baheulana teh jelema soleh ti leuleutik atawa lain? Teu ngomong deui lah. Ya mungkin di kalangan orang aya nu pernah midamel dosa. Dosa gede, zina jeung sajabina. Ieu mah brubrak. Angkatlah abdi teh ka surga ka-7 di Jakarta. Jadi di Jakarta teh surga tingkat 7. Namina teh Alexis. Lain dek bangga lain isin sebenarnya. Ari teh kabeneran aya pangleuwih tina kampanye dibawa ka imah pasti diomongkeun da ieu teh duit teh subhan. Bawa we ka Alexis nyewa 10 apa we na tim mimiti Indonesia rasa naon disebutna teh warlock aya deui baheula mah istilah teh panda lokal. Oh, tapi kanu luar negeri Cina, Jepang, Uzbekistan, Rusia cacar nyewa rumna oge gede. Open botol nugget ting sabar pokona mah 3 M setengah seperti itu. Dan teh nah dasar punten pilih awal bahasana. Ari panyetrek dipake kabeh. Ayo laki mah kitu geuningan geus kaluar teh keur budak deui. Rugi jeung budak deui. Eta kubuan Bapak Ari Syekh teh goblok naonan kitu teh. Hayang bunga, hayang bunga. Bani ku hayang bunga. Coba epok. Oh, Long Island, Blue Island teh di mana ikut gua udah nyulut coba deh ku depan. Tapi ku Allah jadi pikanya akeneh hirukeun. Gelo-gelona si Aang jelema ieu. Lamun teu salat teh abdi mun irit pake celana buntung teh lain mawa samping. Mawa kertas, buku leutik jeung patlot. Diberikan lohor, asar, maghrib, isya. 1, 2. Ke wali ka imah teh di kodoan teh kotor nyeri tatarang. 3 poe. Aduh,
Lamun diemut kitu dulur keur zaman jahiliyah baheula ada mah mungkin ge apaleun atuh kumaha edana abdi baheula. Hei lamun geus ngambek teh teraya ngambek 2 kali. Dan bukan 2 kali nama geus ngambek bawa bedog. Oh, diberi wae kan ka tembok ukuranna. Allahu akbar la ilaha illallah. Hayang naon sih teh hayang bunga. Cek bapak teh ai bunga mah da lain di ditu sia teh bunga mah di dieu. Kumaha cara aing di dieu teh? Omekeun ieu nalin omekeun itu nah. Di omekeun teh geuning kabungan teh di dieu oh dugi kangen hampir pain jeung eta udah mah jeung manuk naon teh kos kakatua teh tapi lain kakatua dengan warna-warni nih kakatua tapi warna-warni naon apaan manuk itu dabu kami teh warna-warni turun yun ieu koneng biru tungtung nanti gini kan dibang disangka anak kakatua Bagaimana mah jadi adopsi di kakak tua. Al-Fajir aya jelema tukang dosa aya? Pernah urang digawe dosa pernah? Aya kudu urang keur digawe dosa kene aya? Lamun memang teu bisa teh jadi gini, mimiti jauhan di dosa. Lamun geus dijauhan esek kene wae keukeuh kudu milu kene wae sing yakin jeung sing rumasa eta teh dosa. Pan teleres-teleresna jelema teleres migawe dosa bari tengah ku dosa. Asa bener eta nu sangat membangongkan teh jelema. Ugu dosa tapi mau disebut dosa. Lelaki ditanya ke pamajikan. Mana muguhan ini sih? Pada tapi dosa kan? Ngaku teh dosa, kae tapi cilaka. Walaupun aya kaidah anu nyebutkeun sabisa-bisa tong kanyahoan. Mun kanyahoan sabisa-bisa tong aku jadi gitu. Tapi sim geureun mun ditanya ku pamajikan asal kaharti pertanyaan anak aku. Mane kawin deui? Teu. Iya potona teh sama kawin deui lamun aman aya awewe dikawin kurang ditalak beak indah balik deui ngaranna kawin deui eta mah teu urut saha teh nyaho kurang dipileuleung eta mah kawin deui teh bohong kan itu adalah al-fajr ar-rajim tapi tetap dina hatena teh ngarep-ngarep rahmat Allah kanya hati Allah. Allah teh nyaaheun ka urang teh dulurnya sanajan ieu tarang-tarang diangge sujud ka Gusti Allah nanging napasna dipasihan kene. Detak jantung dipasihan kene bisi teu percaya basakeun usum Covid eta kalakuan dibalik abdi. Keur Covid ka bari gelingan. Abdi teh aya rerencangan bintang hiji angkatan laut dirawat di Wisma Atlet dirawat mong tadinya teh kudu make teh kan kawas udah mulai pae di bulan teh kitu APD pas tinggal geus nyapa anjeunna naon anjeunna pas liwat udah watir dengan watir kawas manuk dina sangkar di jero kanang teh bari gigit ka kaca kabeh ayo manehna awak tungkul ningalkeun liwat aya jelema nu sok juragan ka abdi wae. Jelema nu duka wallahu alam aimanana manganceng abdi mah bijigana sia teh mah banget izin ka urang. Wah, bebeakan. Salah seorang ketua partai lagi suka bumi. Bungon bebeakan. Baru kuda teh bumina diambil 2,5 hektar. Imah teh tanahna 10 hektar, imahna 2,5 hektar. Da bangunan teh mah di kamar mandi bade ka dapur teh boga kojin. Bawah itu.
lamun geus nyarios kasih kuring kieu aneh datang beuri geus cek wae gitu. Datang kadinya keur kieu. Oh, aing buka we APD. Mang. Keur naon? Dan hadieu doakeun urang. Hayang didoakeun naon? Panbungan geus, bener tuh. Hebat geus, mulia geus, gagah geus. Hayang napas. Hayang naon? Buru-buru kuing surut-surut. Emang aing mah teu beunghar. Tapi bisa jadi eta manehna meureum we. Eta da urang ku petugas rumah sakit ya Wisma Atlet diberi tinggal ke tempat parkir. Da ulun anu tempat pasien mah. Tidinya tentang kana emutan Gusti. Geningan anu beunghar anu hebat anu gagah teh. Tapi teu bisa napas eueuh beungharna teh eueuh gagahna teh eueuh. Ayeuna urang tiasa napas keneh. Ieu teh kanyaah ti saha? Eta ingat pamajikan teh. Punten ieu di bahasa Gerak Laut sudah urang Sukabumi. Dibanguseun dengan geus di pamajikan teh. Kok. Betul wae. Pon kitu ilmu kamu kan. Cabok wae itu sabar. Eueuh pamajikan dua poe. Mah. Ari calana di belah mana? Beres ku. Ari manehna eueuh sabaraha poe teu meunang ngambak urang teh nya. Ari urang eueuh sageudeuh di teleponna. Tapi nanti tanyakeun carana jero di mana? Kaos saksang itu di mana? Itu Google Map na imam udah majikan. Yang mau nanaon teh di imam udah majikan. Gitu. Jadi Allah nyaheun ka urang nyaheun. Sanawas tukang maksiat tapi hati urang masih ngarepkeun hanya kanya Allah. Jangan pernah berhenti memiliki harapan, tapi jangan pernah berharap kepada selain Allah. Kenapa ada rasa kecewa? Ada yang pernah kecewa? Ada pernah kecewa? Kecewa itu kumaha? Tidak sesuai harapan. Kenapa pernah kita kecewa? Karena pernah punya harapan. Jadi kunaon make aya kuciwa sama pernah ngarepkeun. Kalau tidak ingin kecewa, jangan pernah. Tapi pernahkah Allah mengecewakan kita? Tidak. Obat sesuai dengan kahayang lamun Allah kudu nuturkeun kahayang kabeh kacau di dunia. Cek salakina hayang boga pamajikan opat kalau teh cek pamajikan salaki aing dikudu hiji leungit deui nu tilu teh. Kacau. Cek ieu hayang hujan da keur usum nyawa, cek ieu hayang alodo da keur moe atuh lemur teh panas sabulah. Kacau. Itu teh hanya kalna teh nya film teh aduh. Namanya terlalu memperkirakan aurat, tapi saya dina film Wonder Woman. Apabila ada alat yang mengikuti keinginan manusia, maka ternyata dunia ini kacau. Kalau kain diturun kami dah kacau tuh. Kan Allah mau ngecewakan, maka gantungkan harapan hanya kepada Zat yang tidak pernah mengecewakan. Nah, untuk kedengan dina tanbih mah ulah tetegenan. Dina wasiat si Abdul Qadir ulah tetegenan ka mah ka jelema kulantaran dulur atawa sholat.
dan tetegenan mah kudu ka Gusti Ar-Rajim. Rahmat Allah, kayaan Allah, kasih sayang tidak selalu pemberian. Ya, ieu malamun ayeuna kita pangdi kantun kisah nanya emutan ya. Soalnya milih ayeuna mun ayeuna jeung kisahna kudu teu dengan asar. Aya abdi ayeuna tabu 1 terus aya janjian di kantor PW itu tabu 12 pada dukun terus aya janjian deui. Jadi hampura we lah itu waktuna dibagi-bagi dah. Sanes teh ieu da hayangna ngawangkong teh santai. Degeuna kene ngawangkong atuh daripada mikir teh. Bener, ada yang bener deh, kayak ngawangkong mah galakan mikir mah urusan ini udah serangan ini. Rahmat Allah, kayaan Allah. Ada orang yang berpikir, ya udah pakai bahasa kita bahwa kasih sayang itu pasti. Ada orang yang berpikir bahwa kasih sayang itu komdu. Arti mah oke, pan maksudnya kayak abdi di orang kan itu kan arti geneta. Kadang-kadang kurang mah mikir teh kanyaan Allah, lamun dibere. Jadi lamun dibere teh eta teh nyaaheun. Dados tapi lamun teh dibere Allah teh teu nyaaheun, sok ayo wani amun dipiro. Pasti mikirnya gitu Allah tentunya angin enggak itu kira aya mobil Lexus itu dah dibere. Pada ajak Allah teh pada siapa ngajarok lagi di gang atau Lexus lagi di mana. Geus kabeli mobilna pan ganti olina oge kudu 11 jutaan. Air susna ge hijina teh 50 juta kali 4 200 jutaan. Pajakna 25 juta. Mantap mending atos teh naon mobil Mercy. Harga seberapa? 1M dengan 2M. Di mana? Di terminal. Panas. Bus. Bari lagi gratis anak naik bus deh. Mayar na bus tidak turun na bus kita mayar ya. Gaya pucet yang beli itu mayar mengajol aja deh. Kadang-kadang kita berpikir kalau Allah memberi apa yang kita inginkan itulah kasih sayang. Tapi kalau Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, itu bukan kasih sayang. Mari kita coba berpikir, kita ini kan ada yang sudah orang tua kan? Ada yang punya anak, ada? Ayah juga udah kali? Ya. Maki wasi besok kan ada 3 ketua MUI itu. Bahasa Sunda, jadi kayaknya orang suka bumi. Saya dah ambil bahasa Sunda, saya berdua, saya aja, lu gituan lah, terus gua. Ayah nonton sedumuran kali ayah. Der teh si Ujang umur 4 tahun mamawa bedog. Siap Jawaron datang cium. Momonawan bedog diantem ku sepuhna. Lemaskan, siapa? Kani poin. Tung nyopot gantar hidung nanti digemuk dengan murah bedung. Ceri kita budak nyaan atau izin. Mama, ukeun artos ieu hayang meser pistol cara polisi. Rek pake naon rek nembak penjahat dibulikeun pistolnya, pistol bohongan. Tololnya kalau tengah waduh apa udah. Eta teh manikunya, maniku izin. Urang teh hayangna mah beli mobil kan bawa dibereana ku mobilan angkot. Ngaliwat eta teh bawa ibu naon. Allah. Urang digemprak di pasian peringatan tapi kaget usaha beak eta teh kanyaan di Allah teh nyaan ka urang teh nyaan. Kadang-kadang we urang nasok jadi jelema nu teu bisa dibika. So ayeuna aya budak anu dibikanya akal kamu bae ka urang tuntuna diecan ngejor pasian. Hese dibikanya nanti bisa.
Coba lamun urang dicorkeun ku Allah nyari ka mana neangan napas. Cek Allah cari ku sia. Ikin ku cukup ku mana. Sedang bukan langit bumi napas tetap jantung teh saha. Are ka mana neangan napas atau ka neangan mah itu. Kita kitu kanya saha. Jelema tukang maksiat tapi hatena tuluy aya kahayang. Boga harapan karena tanyaan Allah eta teh akrabul wideukeun kau. Inilah lebih mahal kedekatan daripada kehebatan. Saya ulangi, iman detailkan beberapa kalimat. Lebih mahal kedekatan daripada kehebatan. Ulangi, lebih mahal kedekatan daripada kehebatan. Mahal kene deukeut tibatan hebat. Urang deukeut lah. Di bumi simkuring teh Jumat Sabtu Minggu. Masuk aja kerajaan mana? Oh, masuk. Jadi orang diserang Mataram. Gara ada lingdar mah. Apa tanya apa tuh? Akhirnya campruk na wae lah. Nah, kepenting waktu dia. Di bumi simkuring teh dulu sok aya para pamen. Pamen teh naon? Perwira menengah. TBMT mayor, letkol, kolonel. Aya hiji jelema kasep. Kumaha? Kasep. Ya, badingku kasep ningang naik pesawat jeung si eta. Nah, ada pramugari teh kuat nyium pipina tuh. Ya Allah, pramugari. Tapi kagak siap Bapak. Siap. Bapak enak gak nyaman duduk di sini atau duduk di belakang sama saya? Kalau di belakang saya temenin dong. Sudah kami mau nanya-nanya aja pramugari itu. Nah, udah kasih eta bading kunaon? Aya di jelema pintar. Tapi kan naon wae kumaha mah beres. Bawaingku aya deui jelema teh anu peka gagal. Perkara nu teu bisa dibereskeun. Jadi di tanah teh aya nu pinter, aya nu gagah, aya nu hebat, aya nu beunghar. Garasi teh nurut garasi nanti tidak pos pabrik jadi aya urut pabrik di dieu garasi. Bawah itu beunghar. Tapi nu jadi jenderal bintang hiji Laksdar. Anu jadi jenderal bintang hiji nama persangkatan ya. Nu jadi bintang jenderal bintang hiji nama teu kasep, teu pinter, teu gagah, teu beunghar. Ngan dulur presiden. Dengar deh. Jadi nu mulia teh atuh nu pinter, nu kasep, nu beunghar atau nu deukeut? Kenaon kurang diberi kabongharan ki ai malah jauh ti Allah. Kenaon diberi jabatan mulia oge ai kalah tebih ti Gusti mah. Dan nu dibutuhkeun ku urang mah deukeutna lain hebatna. Kedua lagi contoh. Ngamam baso dipuncut apa kena aya kita teh puncut ya. Heuh pas rajakan deukeut cengkeh. Deukeut kawan ada aya cuma cengkeh di deukeut perumahan. Aya tukang baso. Eta baso na teh la syarqiyah wala gharbiyah. Ami lada henteu asin henteu baso na Allah. Bari panas henteu tiis henteu haleuh. Ngan ngabasona jeung yayang bebeb. Enak teu?
toha nukeun ngamuk. Jadi yang paling enak adalah yang paling dekat dengan yang menyayangi. Jadi lo, kamu penting gitu betul. Si Aang teh kamari teh di kedeng ka Malaysia. Lili, waktu seberat tahun buat terakhir ke Malaysia itu 2018. Kamari mah diteang kami ke orang Malaysia. Ambo punya 3 pertanyaan aja. Apa hal? 1, nak berziarah ke Allahyarham Kampung Zizir. Silakan. Sudahlah. 2, nak bersilaturahmi jumpa dengan kiai. Nak jumpa dah. 3, nak nampak handset kiai. Yang tinggal di HP orang. Nih, ada Google Map kat sana. Ada. Buka Google Map. Ada Malaysia di sana. Ada. Kenapa kiai sudah bertahun-tahun tak pergi Malaysia? Oh, beja we ngoana atuh sedeur menikir gitu tuh. Ngomong. Dulur. Di dieu teh nukerkeun heula rupiah kana ringgit. Nyanak 1.500 ringgit. Di bandara Malaysia teh nyokot deui dina ATM da sieun itu mahi. Ai dijemput teh ku Haji Med bin Cekmot atau untuk apa ya karena itu. Jadi ngaranna teh Cik Med bin Cekmot. Ai aja mah anak gitu cuma aja. Kegemaran. Datang teh, "Abi Haji apa kabar?" "Apa? Alhamdulillah, kamu baik." "Yuk, jom. Ini Abah, ya. Tak ayah dah bincang dulu. Ang lapar tadi, ang lapar orang yang nyatu. Oke. Asup ke restoran. Wah, mewah. Mimiti asup orang apa dah lagi ngalih lahan. Udah mulai duit kurang. Pas tinggal mak peson. Tom yum merah, ikan 4 rasa, jeung nanaon lah. Mak. Pansor pun biar di Malaysia mah nasi liar. Sauna teuing khas, pan sauna eta teuing sabeas laskin. Oh, beres. Mam, karek bayar. Daya. Apa hal daya? Daya. Teu kudu bayar, teu kudu. Kenapa kita kudu bayar? Maksa ka kasir teh. Kak, berapa? Toke. Itu toke teh bos. Itu bos. Tak bayar. Ini restoran saya lah. Oh, nu manehna bayar toh. Entong dadahan jeung manehna. Nengang gini ka warung. Biasa pan urang mah ada sumbu rokok. Pan ilegal di Malaysia mah jual rokok. Aduh. Dari merah aduh. Berapa? 20 ringgit. Bagi 2. 2 yang tadi 2. Pas gitu teh rek ngokot rokok nyokot ka mama rek mayar. Apa lagi nak bayar? Bayarlah mana ada orang belanja tak bayar. Pas rek dibayar, tak ya. Kenapa kakak boleh? Toke. Eta nu bogana. Anjir, bener gaya si abang ieu. Maju deui da Kuala Lumpur ka Trengganu teh padulur wah hampir kana 500 kilo. Ditandas ayo. Men ditandas ka WC. Hayang nyadet deui da abdi begitu tiap eureun nyadet matak awak segede kieu. Eureun nyadet deui pas aing bayar teu meunang deui nu manehna keneh. Emang Bapak Haji ini punya kedai makan, kedai runcit berapa? Tahu lah, mungkin dalam 35.000 kedai. Aduh, insyaallah pokoknya restoran itu belum ada sigi. Wah, geus kitu teh nepi ka iman. Pasti manehna heuh, daya wabulan. Ngagini abdi teh nyawira duluy ka restoran teh. Dohon dengan rek ini ditewak kalau gawena teh. Gimana? Agina belum bayar. Saya temannya aja banyak orang minjam aja tuh. Lo baca dengan nyebut ke baturan bayar. Aduh kudu bayar dibayar. Ini tawarung eta mayar boleh kudu pas dengan rek lembang balik lewat bayar teh.
Kiai gimana? Di restoran, di kedai lucin, di restorannya di warung. Bayar lah. Balik dari kedua Kiai ini bayar apa? Bodohnya kok. Balikan, dibalikan dari duit ada. Cing eta contoh kahartos. Jadi ternyata duit abdi 2.500 ringgit teu kapake sama sekali da deukeut jeung boga. Jadi urang kadang-kadang hayang artos, hayang kagagahan, hayang kamuliaan, aya bogaan dijauhan. Da lain kudu hebat, lain kudu gagah, nu penting deukeut jeung boga. Jadi pada melan urang zikir, pada melan manakiban, khotaman, pangaosan teh ieu teh keur ngolong ngarang leukeun. Ai geus deukeut mah beres kapungkur. Aduh jadi contoh deui. Pun bojo di bumi panggih teh ngagajong. Ceuk abdi teh ening. Gitu. Pun bojo cek abdi ening itu bilai begali itu hidup di kisah pernah kayak buat pernah dimacayan kursi bagi jemuran. Wah diolok itu diolok 5 tahun tak proses. Dan sebagai kawin tatakan tulis kok. Entos mah dikawin. Lain abdi nu sieun leungitan itu nu sieun leungitan abdi itu. Da gara-gara naon teh? Ayo siap berani ajarnya kata Allah siap. Jadi lamun urang ayeuna berupaya ieu mah upaya urang. Tapi lamun urang deukeut jeung nu gaduna kita kaagungan. Kedua, salam terakhir gimana? Teu aya nu murah keur urang. Napas mahal tuh. Buktasna di rumah sakit oksigen mayar. Berarti napasnya mahal. Detak jantung mahal. Buktina mah ogen pasang ring sehat. Itu pada pasang ring sehat atau apa? Dipasang ring sehat. Lamun kita mayar mahal tuh. Detak jantung mahal. Gerak awak mahal tuh. Tingali itu tong boro-boro sakontainer satu we. Ribu awak kan satu teh kan satu truk kemarin boro-boro sakontainer satu truk ribu boro-boro da naon hayang ngorong mah satu mah hese mah teu asup-asup mahal teu aya nu murah keur urang tapi teu aya nu mahal keur Allah. Jadi di mana-mana ya, mereka deh teu aya nu murah keur urang mah. Tapi teu aya nu mahal keur Allah mah. Jadi di mana-mana hiji perkara asa mahal ciri di kurang jauh di Allah. Pak boleh hati mati emang kaya lu murah kan urang. Ayeuna mah tong kitu saatos dinten ieu mah ngawangkongna teh. Pak, mencet mobil atuh saya itu ke urang caketan dan gaduna gitu. Ayeuna caket jeung gaduna mah dan aya nu mah. Atas. Jadi urang akrab deukeut ilallahi kaum minal abid. Aya jelema ahli ibadah, ahli ngan al-muqannit nu putus asa. Doha we. Ai doha mah poe kieu kene we geuning ngilu gitu. Manaki we geuningan kalakuan kitu patut dengan robah-robah gitu. Dan serius gitu. Lah molor penting teh tahajud. Dewek 5 tahun tahajud kieu kene we aya gitu. Ta eta teh abidil muqaddis. Hamba yang kudus
Nih, mohon maaf kita buat satu cerita saja. Ini sudah nggak kurubuk jam abdi. Berarti geus di bejaan itu tadi kan diibaratkan ke abdi. Jadi ayeuna mah kena dijadwal rewak gitu. Ribut tadi kena kerja menjadi saat sudah rekolor 3 poin udah kan. Ayeuna mah telah udah seuting teh HP ke dua. Oh, lamun lain masalah unggul kabeh. Tutu nama pusing. Kang abdi gaduh masalah aing ge boga. Masalah abdi ge berat, urang ge berat. Masalah abdi mah teu bisa diberes teu mana wae boga. Teu kumaha abdi jeung. Ban. Raih. Al-Muqaddas, anu putus asa. Jadi jadi ngomong kenaon tadi ahli ibadah anu putus asa ibadah tuluy geuningan kieu kene. Jadi ngarasa bahwa doa urang teh dikabul ku Gusti. Ini ceritanya waktu itu kami kan kurang kali abdi teh di tambang beras di Jombang. Jadi tiap sasi teh kok ka Surabaya kalau mau kan da budak awe hijina nyaah. Oh, pan aya nu ka hiji mah saudara teu kahajar budak. Lamun nu kadua penasaran. Lamun nu katilu katagihan, kaopak beukian. Berangkat. Kami di Surabaya teh kadang teh aya pada melah naon gitu. Manakim dah, teu sadayana titik ka urang Pak. Tuntung nanti abang lasim kuring teh ka Sujiwo Tejo. Aya paling ini budayawan. Nabi nate janjuker. Majelis nanti kirim saya tahu ada karep naik bener. Nongkrong nanti di angkringan teh tukang pecel lele gitu lah ngari. Bari eueuh pengajian ngariung ge ngawangkong ka ditu ka dieu. Ningan jam 12 beres. Saya mau bertanya pelajaran apa yang kita dapatkan malam ini. Sama yang nanti ngaji anak apa coba? Jog pelajaran apa yang dapat malam ini? Tuh tuh. Kayak dari Sukabumi, nggak tahu saya nggak dikasih pelajaran. Itu ruginya hidup kita. Kalau cuma di dunia ini lewat saja kan rugi. Oke lah, saya bukakan satu aja pelajaran malam hari ini. Tadi ada yang bikin kesel apa? Pengamen. Udah ngamen ini udah detik mau kecek eta tina botol teh tutup botol di pangku. Bari datang teh kocrak nyanyi ka mana? Musik ka mana? Eta kecek we. Tungtungna teh berek 500. Karek amri geus jol euy. Tungtungna teh kocrak berek 500. Nu ka di rumah can ge nyanyi geus dibere 500. Jangan jelas. Tapi ngangker gitu dong apa? Dongkap penyanyi nanti mau nyanyi awewe, dia mau gitar, dia mau biola, dia nyenak dok. Tudung tang, suara genah. Oh, mau ngajar sapolo lagu, eta ngempreng, eta malah gemeruk, nyanyi 10 lagu, bere ku abdi 300.000. Eta aja. Lamun urang tiap ngadua langsung diijabah ku Allah, bawa urang teh tukang amen lemet teh ya. Ceuk Allah teh gandeng. Ada gopeng. Iya, gandeng susu. Kadang-kadang mencakingan mah geus dibere. Aduh, eta teh pangamen receh. Tapi lamun urang ngadu ibadah curi, cadinya bawa jeung awas 10 lagu. Mungkin doa kita ibarat nyanyian. Kalau langsung dikabulkan ibarat nyanyian yang tidak jelas nada dan tangan. Jangan-jangan kamu ini ijabah doa itu sebagai bentuk kekesalan Allah karena kita terlalu memaksa. Tetapi saat doa itu tidak dikabulkan, jangan putus asa. Allah sedang sangat
sangat mencintai mendengarkan lagu-lagu yang kau nyanyikan di malam hari. Lagu yang penuh dengan tangisan, lagu yang penuh dengan emosi, sujud yang penuh dengan kepasrahan. Itulah mungkin lagu yang sangat dia sukai. Jadi terus boga harapan ka Gusti Allah. Terus neangan kanya Allah. Cerita dulu, yang sekarang lain lagi. Yang dulu biarlah punten. Dompet wawadahan, gaduh wawadahan di bumi tina plastik. Gaduh sok aya gambar segitiga nu tanda panah muter. Naon teh? Tanda daur ulang. Daun asalna teh tina naon teh? Plastik. Oh tina runtahan di pulungan ku tukang lekdut berenya. Tukang kokorongkong tuluy dibawa di daun ulang, tuluy udah jadi produk mahal. Kita yang dulunya pernah hidup dalam kemaksiatan, kita yang dulunya pernah hidup dalam kelam, kita yang pernah tersesat di jalan kehidupan, anggaplah itu sampah. Dan hari ini kita dipungut oleh kasih sayang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kasih sayang Syekh Ahmad Syaikul Wafatul Arifin, lalu kita dibawa ke tempat ini untuk didaur ulang. Semoga kita menjadi bahan daur ulang yang baik sehingga menjadi produk yang lebih baik. Ana boleh ibadah dari Allah yang Maha Muhajir, Allah a'lam bissawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.